Nuhun ditampi ku kaula. Aya pikir saya naon ye Raden Banteng. Raden Banteng ya. Aya naon-naon di tenggelan ku Asep Banteng. Percaya kasih Percaya. Mi nelayan ke macam-macam. Bilih aya nu macam-macam sok. Asep Banteng, Udin Batak aya. Oh ya, nang pelek aya. Yan Tobadak aya. Iya. Wah, Ari Pelek aya. Darya Ornerdil aya. nya. Aya toh. Sebabak toy. Kasangakeun. Nuhun. Percaya. Aya naon nya dagang. Aji mun bau jengkol teh. Eta kan Anak. Nangis ngadahar naon eta teh atuh. Mane ngadahar jengkol geus ngakanaon udang. Udang Jauh ngakan udang bau jengkol. Bau jengkol. Kapan dicampur? jeung kuda laut. Ya hajur ke si mabak di sebelah gusi. Hak nuhun. Mangga aya pikir saya naon ulah gusi. Jeung capek keraem aya meeting. Sore ram anak yang manis janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silakan urang bakal dibui homo aya cinta segitiga. Lagu batur nepi ka diruksak itu. Ciangir kata. Lagu cinta segitiga deh. Lagu naon bieu teh? Lagu toka-toka. Ai mane bisa ngalagu? Bisa cincok. Dengdelet tumila reungit mah oh sayang. Boneka peot. Coba rupa-rupa siapa mau kejeng boneka cantik jadi aing nyaho. Zaman Elia Kadam. Oh, zaman Dili Suryani. Oh, Kadempet atuh teh mah. Aya pikir saeuy naon bulan Gusti. Kieu bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara. Oh. Ketahuan. Ketahuan. Pacaran lagi dengan si ayah. Si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi. Asal ceweknya. Mereka mana tuh?
Ari gesal teh. kawin teh mun teu beja-beja. Pantes geuning teu beja-beja teh da geuning goreng patu. Sampean apa? Si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu terang. Wah, leres. Leres Gusti ampun eta awak si Bima. Ku keris teh metu. Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Serulit merenya Mana apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Sarulit eta mah atuh. Kabina-bina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarura. Suit eta mah suit. Suit. Ai suit mah ieu anu beulah bibirna. Ai sia. Eta mah Saung, eta mah saung. eta mah rarengat atuh. Tahu ya toh. Ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi geuning di kebon sampe. Suung. Suung teh mah belegug. Nah, saya kabani punya bina teuing. Ai suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Sia teh. Ai suung mah jalan cai geuning babaturan got. Kuluwung teh mah belegug. Jauh-jauh. Kuluwung. Ai kuluwung mah geuning di pamajikan urang ge aya. Geus tong diomongkeun tah mah. Eta mah Sumarni atuh. Tah ku ayana si Bima teu teurah ku pakarang teh nya aya beja ti nu meunang dipersaja. Goh. Eta. Tah. Cing atuh Gusti kulan. Da abdi mah parantos beak dengkak ku saha je. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkeun ku anjeunna teh ngan ditode-tode teh kerisna kalah potong. Teu mampu. Abdi anu ngagentian. Nya. Teu mampu. Naon. Banyak keris dipake neuteuk. Potong atuh. Naon kitu maneh keris teh? Keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno. Kuris. Jauh-jauh atuh. Ya, Kuris. kuris mah sok dirujak. Hiris teh mah. Lamun hiris diharudum. Eta mah tiris atuh. Ya teh. Geus. Kuris. Ai tiris mah pan sok di jero kulkas. Tiis teh mah. Kuris. Nah kudu bisa ngabedakeun atuh. Kuris. Ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis. Tisen. Ah, eta mah teu nyari we teh mah.